eling-eling he dulur kabeh oma aranjeun ulah poho tina tekad wahdatul amal kusabab tahi anu bisa ngadugikeun ka aranjeun kana bisa ninggali eta nabi musyahadah kana kagungan dat anu wajibul wujud sareng kurusieun aranjeun ngabangsakeun perbuatan ka diri aranjeun sareng ka sakabeh makhluk tina sagala bidang sareng sinemut ari ngaran af'al teh obah sareng cicing. Saur Syekh Asy-Sya'rani rahimahullah 888 dubika 873 Hijriah dina kitab Al-Jawahir wa Durar anu dicarioskeun ku Syekh Muhyiddin bin Arabi 560 dubika 638 Hijriah. Ari sadayana ahwana tanpi makhluk eta sadayana hahalang anu ngahalangan kana ninggali ka Gusti Allah Ta'ala anu padahal mah Allah Ta'ala teh anu berbuat di satu kangen hahalang hijab eta makhluk bari di dirina eta makhluk teh henteu ngahalangan ka aranjeun kana ninggali ka Allah Ta'ala. Contona seperti kalangkang kai dina cai apan eta kalangkang teh henteu matak ngahalangan kana lewatna parahu nyata atuh anu ngahalangan teh sangkaan aranjeun wungkul kana ngadingdingna eta kalangkang. Jadi sajalma tos terbuka tina halang hatena niscaya bakal ninggali kasajatina anu berbuat nyata Allah Ta'ala wungkul sawangsulna sajalma anu terbuka hijab hatena mangga pasti poek kahalangan ku eta makhluk tina ninggali kapail anu hakiki anu berbuat sanyana nyata Allah Ta'ala. Dina iktikad kaum muslimin ngeunaan perkawis af'al perbuatan eta aya 4 aliran. Kahiji kaum Mu'tazilah maranehna teu nyarahun yen sanyana Allah anu berbuat karena sadayana perbuatan ngan tekad maranehna mah anu berbuat karena segala perbuatan anu anyar diri maranehanana jeung kudrat maranehanana anu anyar eta napakan dina sadaya perbuatan maranehanana. Contohna sapertos itikad kieu Allah moal ngarobah kana nasibna hiji kaum satungtung maranehanana henteu ngarobah kana nasibna sorangan. Kedua kaum Jabariyah maranehanana nyarahun jeung mandang karena segala perbuatan eta ti Allah Ta'ala wungkul sarta kukuh pandanganana tapi maranehanana ngaleungitkeun kasab kusabab maranehanana kurang henteu nepi kana derajat kamal sampurna kukituna maranehanana nyasar tina jalan syariat hartosna henteu ngajalankeun syariat kusabab ngaleungitkeun kasab teh. Katilu kaum Asy'ariyah maranehanana nyarahun yen sadayana perbuatan af'al eta ti Allah Ta'ala tapi aya di maranehanana usaha
kasab jeung ikhtiar. Sabab kasab jeung ikhtiar eta duarana tempat cumantelna hukum syara. Bari kasab sareng ikhtiar ieu henteu napakan dina perbuatan anu anyar. Sabab anu napakan dina eta perbuatan ngan Allah Ta'ala nyarira. Jadi hamba ieu wajib ngalaksanakeun syariat kayaning kasab sareng ikhtiar. Tapi hasilna kasab sareng ikhtiar gumantung ka Allah Ta'ala. Sabab Allah Ta'ala anu ngresahkeunana. Tah ieu itikad teh anu salamet dina bahaya dunya sareng bahaya akhirat. Tapi maranehanana moal tepi kana martabat mukasafah. Kusabab kahalangan kahijab ku pandanganana. Yen kasab sareng ikhtiar eta di diri maranehanana henteu dipandang yen segala perbuatan eta ti Allah Ta'ala unggul. Tegeskeun kurang sadayana aliran nu tilu tadi eta paninggalina gisawah artosna poek katutup tina ninggali mandang kana wahdatul af'al salamina. Sokomo deui salureun wahdatul af'al jadi tetep katutup mata hatena kana tepi kana makom mukasafah. Terbuka hati ka alam goib malakut sareng moal tepi kana makom musyahadah ninggali kusir kabdat Allah Ta'ala sareng moal tepi kana makom mukafahat berpandangan. Kaopat kaum kasapah nyata kaum anu terbuka panon hatena anu caang basirohna sehingga tiasa awas karena satukaneun dirina karena jerona ieu alam nyata anu disebut alam malakut, alam arwah sareng nafsu kaliseun alam dohir sehingga katinggali jelas ku aranjeunna nama yen segala perbuatan eta perbuatan Allah. Ari dipancakakikeun ieu af'al ka makhluk eta teu aya sanes. Contona seperti kalam jalma anu nulis nya nu ngajadikeun hurufna komana sareng sajabina eta jalma anu nulisna teh. Ari kalamna eta alat sareng sabab kana ngabuktina eta tulisan. Tah seperti itu kaayaanana sakabeh makhluk nyata sapertos kalam henteu boga maranehanana perbuatan nganungku perbuatan anu nulisna. Jadi jelas pisan ayeuna yen segala kejadian sakabeh alam eta ngan Allah wungkul anu ngajadikeunana. Syekh Asy-Syaroni rahimahullah anu nukil dawuhan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah dina kitab Futuhatil Makkiyah bab ka-422. Saenyana segala amal eta timbul ti Allah Ta'ala. Ari pangna ieu amal jeung perbuatan disandarkeun ka urang karena ayana urang ieu tempat nanggung siksa sareng ganjaran. Padahal eta perbuatan teh kagungan Allah Ta'ala. Kulantaran urang ngaku dina waktu urang kahijab ku poekna hate yen sagala amal sareng perbuatan urang teh boga urang, maka disandarkeun ku Allah Ta'ala eta amal jeung perbuatan urang teh ka urang. Tah eta teh cobaan ti Allah Ta'ala ka urang dina sakira-kira akuan urang. Tapi di mana urang asup kana hadarat ihsan sarta mukasafah terbuka hati urang
mangka pasti kasaksi yen sagala amal eta timbul ti Allah Ta'ala anu katinggalingan urang. Jadi lain urang anu berbuatna jeung anu ngamalna. Saterasna lamun urang tapi karena makom musyahadah ninggali ku sirkat zat Allah Ta'ala, mangka pasti urang ieu sieun ti pereset ketika wani ngaku karena amal Allah Ta'ala diaku apal urang. Tapi di mana urang geus tepi karena ieu makom, urang kudu adab sareng kudu make syariat sakumaha piwarangan Allah Ta'ala dina Al-Quran surat An-Nisa ayat 78 anu pihartosanana kieu anu ngeunaan ka anjeun tina kaalusan mangka eta ti Allah, jeung anu ngeunaan ka anjeun tina kagorengan mangka eta ti nafsu anjeun. Saur para ulama teu meunang nyebut goreng timbul ti Allah angin dina pangajian jeung dising emut. Ieu ilmu teh ilmu tekad, ilmu iman, lain ilmu ucapan jeung lain ilmu obrolan. Omat pisan ulah dipake deui, tapi kudu bisa merenahkeunana tak jalankeun ku tapakur. Margi jalana pikeun ngasilkeun wahdat amal eta ku loba tapakur sapertos ngasilkeunana wahdat asma sareng wahdat sifat eta ku muraqabah. Hasilna wahdat zat eta ku musyahadah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabila.